Panglima ka dia. Kayak naon mang? Lain tempo urang yang geus dicukur alus teu euy. Anjir, emang namang eta dicukur di mana? Nya dicukur nama di ditu di tukang cukur. Heeh, urang gen apal mang aya dicukur nama. Tapi di mana lokasinya? Di Ciamis, di Bojong, di Kalimantan. Oh, di ditu di Ciamis. Oh, sugan teh di Sumatera mang dicukurna. Lah jauh-jauh teuing di Ciamis we nu deukeut. Ya Panglima, kira-kira urang aya dicukur kasep teu euy. Naon mang? Kasep. Heeh, ieu urang dicukur kumaha kasep henteu. Duh, mang. Tuh. Kala mang si Mak. Mana? Oh, itu Panglima, guran Panglima. Mak. Ya cek si Mang Ugi ka dieu gawat ya. Buru gitu. Naon tuh? Lain Mak, si Mang Ugi teh nanyakeun geus dicukur kasep henteu. Nya mah ya urang tetes dicukur ya. Kumaha kira-kira kasep teu, Mak? Aduh. Mama can bisa mereka putusan euy. Lah, atuh kari sebutkeun kumaha-kumahana ieu urang mah. Ah, teu bisa kitu wae atuh da. Urang kudu badami heula jeung si Panglima. Nya mah mantak kaguran emat di ditu gen. Kobe teh, Mak ka dieu. Tah abi teh tiasa mutuskeunna, da kan ai alus macek batur. Lah, nu kitu-kitu wae meni kudu badami. Heuh sok rek badami mah. Ya tuh emak ek badami heula jeung si Panglima. Ayo Mak. Panglima, kumaha menurut maneh eta kasep teu? Tah urang mah asa kurang panuju disebut kasep mah. Heeh, emak ge kurang panuju. Kumaha tuh ieu nya? Aduh, lila-lila teuing badami teh geus can badamina. Heula atuh kehead, sagala ge kudu mupakat. Kitu wae tuh. Oh pisan kasabaran. Jadi kumaha ieu Panglima? Geus we, Mak, ayeuna sang kesepakatan duaan, sang putuskeun we bahwa si Mang Ugi teh teu kasep. Lah geus we putuskeun bahwa Mang Ugi teh teu kasep. Ini asa nyaah euy nyebutkeun kasep ka si Ugi. Atuh Mak, ayo sang ka ditu. Buru atuh lila kacida badami teh gitu-gitu wae. Sabar atuh kehead, sagala ge kudu aya musyawarah jeung sepakat. Oh Mang, ni kadar kitu gen ni riweuh. Heuh sok kumaha teh ieu urang teh kasep atau nya teu? Meni lila kacida ngobrol teh. Tah, hasil musyawarah jeung si Panglima teh kieu. Kieu naon si paraugua tuh? Kieu, hampurannya. Tah, hasil keputusan musyawarah jeung si Panglima teh jadi Mang Ugi teh teu kasep. Nya Mang, hampura ieu nya. Da abi teh bermusyawarah jeung si Mak teh, ang hasil sakitu-kituna. Ah, ngobrol kitu mah beuti tadi we bejakeun teu kasep kitu meni aya acara musyawarah segala meni bertele-tele. Oi, senang tinggalan tah. Oh, tinggalan. Oh siap. Emang gedangna alus buahanana lalu beut. Buru yeuh. Wah, pikir perawatan Ya iya atuh marabik. Biar perawatannya bagus, biar buahnya banyak ya. Iya Mak, biar subur gedangnya Mak. Duh, nya dirawat jeung dipupukan mah. Gedangna meuni barada kieu leubeut. Atuh ukeun hiji emak. Wih, ukeun cenah Panglima. Tidak dong Mak, tidak. Atuh bos, hiji we tanu eta teh geus gumadung rek diseupan meureun ngeunah amis tiis. Bish, moal atuh mak, moal dibagi-bagikeun. Ya Panglima. Ya iya dong Bos. Meuni karoret pisan. Piramenta hiji we atuh rek diseupan. Moal mak, moal dibagi-bagikeun ka jenting buruk dina tangkalna urang mah. Ya Panglima. Ya iya dong. Oh gitu. Uyos atuh aya teu basihan mah. Apunten nya abdi tadi nyuhunkeun. Lah, tong panen gedang. Ya siap Bos, ayo. Panglima, tempo gedang urang. Anjir. Heeh Bos, gedang jadi baruruk kieu. Duh, aing mah euy, buah urang doraka meureun kamari euy si mak marabik menta pada teu dibere jadi baruruk. Heeh, kumaha atuh ieu? Naon bos? Mak, iya mak, abi nuju ningalian gedang pugu. Ari kitu kunaon gedangna? Ban salubur. Henteu mak, iya gedangna kulalai mak. Ya Panglima. Nya. Mending keneh kulalai nya daripada dibikeun ka jalma mah. Aduh, kumanya tuh. Mantakna. Ulah sok koret jadi jalma mah. Pira ge gedang meuni moal ka jenting buru ketangkalna ai geus kitu mah. Puas aing mah kop lebok lalai sing beak.